wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amah wa yukafi'u majidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ba'da salam wal ihtiram langkungan ipanaosan satrip miring tausihan urang sami syukur ka Allah berkat rahmat inayah ridho mantena anu alhamdulillah kita tapi sebagai orang yang taat kepada perintah Allah senantiasa Allah nakdirkeun ka urang sadaya biasa sumping nyumpingan akan kewajiban perintah ya Allah ya rekanya ilmu mudah-mudahan Allah apa yang rahmat hampura Allah taufik hidayah amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat ya salam moga limpah ka panjenengan yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapkan ka kaula waridina wa sahabatna tabi'in at-tabi'in dan yang itba kamantena mudah-mudahan diangkat umat kumantena plus baik kiamat insya Allah amin amin ya rabbal alamin. Dalam Pak saya rumah kering gitu. Anak istrinya setiap dama datang ke majelis kering hati hayang cager gitu. Jasad mah cager dengan rohani kering. Sebab keterangan sedunyakeun supayun ya sering meninggalkeun di mana-mana jalma boga penyakit hati cenah ieu kabah distarim insyaallah cager. Ya mudah-mudahan kasih jadi lanong ya. Lanong urang anu rahani pangapunten langkung teh payun mirehna urang enggal keneh nya nu teh babacaknya jadi ada gitu. Sekali seorang penginten buh bilih hasil mutahali terutami dosa upati dari sang ngomongkan kena damahnya. Jadi kira patri ada ngomongkan mah kuasa kita pilih ayat dosa mutahalifnya cuman dah hakul alami mangga orang terbebas dan lainnya. Insyaallah syukuri sejak pisan hapunten sawadana oge mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki hampura pikeun urang sadayana amin. Hadirul mukarramun para alim ulama para sesepuh anu yang berhormat dan muliakan Allah simpen banyu-banyu sapa pidawuh Allah anu ki unggalna a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Tema pada kami Rasul anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala iblis
Ya Rabbi wa izzatika la ajalu ubwi bani adama madamat arwahum fi ajsadihim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Doakan orang sana moga-moga aja yang damankan dayanya cara bihara-bihari termasuk sadayana ahli korea ahli mingon di mata damang moga-moga orang damankan bihara-bihari amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Udah saya panggenahan jom-jomnya ngaringkuk wargi kaum muslimin rahimakumullah sayogyana jalmi aya dina cengkraman Pak. Cengkraman naon jalmi sadayana aya dia cengkraman iblis. Dunia keneme Pak. Cek iblis ngomong ya bahasana ya Rabbi nun Gusti pangeran abdi wa izzatika demi kagagahan Gusti demi kemuliaan Gusti la ajal abdi mual eureun ubwi bani Adam dek nyasarkeun anak ijo Adam madamat arwahum fi ajsadihim. Salagi eta anak ijo Adam aya kana arwah dina jasadna. Masih hirup teh di gorang. Nya. Paingan atunya. Nya eta urang karasana beda nya. Nya. Beda kumaha angerkeun kieu beda we. Di mana mah ayeuna aya panggero di masjid komo hari subuh as-salatu khairum minan naum. Anu kieu nya minan naum perbanyakeun dari salat ya harus dibatan molor. Balikan ku ini mah ari hees leuwih ngeunah tibatan salat mata begitu Ibrahim gitu. Ngarengkon keur wudu geus qomat dek kana bangsan derek tiapan leumpang ge ingkeun-ingkeunan maka pake salakateun bae untung salakaat oge cek uing gitu. Cek mah mah rugi sia cenah kitu. Dek numpang di imah teh komo mun lagi ka mah mukilila kana motor oge sok tinggalkeun wae gara-gara uing mah ngebluk ya. Sedangkan dia kitu ditema kepidalah Allah. Ya ayyuhallazina amanu he eling anjing jalma anu iman. Anu iman yang iman henteu sabaraha amat iman mah. Dek udang heug dek henteu heug dek kaseung teh sabaraha amat iman mah. Da kudu iman eta mah. Ya mah kenu iman. Ya ayyuhallazina amanu he eling sakabeh anu iman la tulhikum amwalukum
ulah katungkul anjeun ku harta bana. Sok leuheung saderek anu kitu mah imahna megah, mobilna mewah, malah loba meuli ratusan, sawah hektaran, duit miliaran, padu di teu ieu mah karasa menikmati dunia meunya. Dibikeun kanikmatan surga, kanikmatan dunia nah. Jeung kabogana nikmat mun karasa sagaloba mah cekangnya. Mobil ratusan, duit miliaran, sawah hektaran, mobil indah, majikan, Renault, Merkom, Vespa, Channel. Buah deui pengalaman. Katungkul waktu ngitung duit hayo. Datang waktu azan hayo ngitung sawah sakitu. Wah, teu kawang ungkul hayo mungkin harta bana. Mun teu gablek ieu. Rugi jasa cek urang tanya-tanya mah. Sedangkan kaboga ukur jejer-jejerna sukat nungkulkeun kana ibadah. Sekolah sama semuanya makanan kieu. Coba mulai adan dohanya kan jejerkan kieu tah. Masya Allah eta katung ku jejer euy. Masya Allah banget rugina. Mau rugi jasa je. Itu ada mana kan buat pengajian dia apa gitu kami nah dia bilang tuh eta ku jujur Masya Allah komat guys naon ngabdak kok kasih coba bukan kasih dobrak teuing ti kai tengko kita pulau kalau padang jadi pun kai kena runga ngadok ngomen Masya Allah jika di dia bahagianya itu istrinya ngaganggu ngakajalma sedengkeun Pak Iblis ngaganggu kajalma lain wungkul di pasar lain wungkul di leuweung lain wungkul di Cibumi lain wungkul di kota lain wungkul tapi sawaktu-waktu setan ngaganggu jamaah keur salat karaos teh sadaya keur salat diganggu ke sholat sangkilangan coba sok rasakeun ku urang usolli fardhu maghribi salah sarokaatin mustaqbilal kiblati adaan ma'mumal lillahi ta'ala Allah anu ieu inget kapagi ke salat Bahama ngocomang coba bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin kata manyok ke mana, madang saya tuh minum di bola pagi, salam dua rakat salam, yang kurang minum gitu, itu dua, itu tiga kan, majah kerja khusyuk, khusyuk, boleh hati kawan mana? Ya roba, karena uning sote, wah ya di dia mah insya khusyuk kabehannya kan, insya Allah, yang ngerokok, karek jawab, nges komat. Pencaskeun slapeun eta kesal inget ke salat kana ulus eta barang uleungit nek ka sawah mah baju kancingan ya leungit teh apa inget ka oh dia slapeun kancing teh bahkan perkara anu geus taun-taun kaget eta muncul ari ingetnya aku teh orang kan mas mang tahun-tahun, lu sih bapak kan muncul ke sholat mah, robana ada ke sholat, mantap, cina keringanan, sholat anu mana, anu surga kan, sholat anu mana anu surga teh, lamun mah teh pada Allah, masya Allah tabarakallah, nyerah kepada kita, insyaallah, ya Allah, robana karim. Iya ulang ditungkulkeun katungkulkeun jadi hati urang ka mana-mana. Tapi eta aya pa obatna aya kang ubarna. Sampai urang lamun ningakeun di mana mah anjeun hate hayang tetep anjeun eling kau sok tanemkeun tulis dina hate kalimah la ilaha illallah.
mangga cobian tulis dina hati kalimah la ilaha illallah di masyarakat ingat deh kena ingat kayak itu ingat kena la ilaha illallah ingat deh balik deh la ilaha illallah insyaallah subhanallah jantan keur salat keur sakarat ngaganggu kene riwayat papunten di jalma bersakarat naon eta jalma awal teu kainget ka kumaha datang pan masalah kieu contoh masalah kabukut ka bapak meninggalkan kieu diajar lapangan lagi di mana mah jalma keur sakarat inget bae ka anak anu pangdidikannya anak masalah anak deui opat aya hiji pambeda pertanyaan di mana eta bapana keur datang nyata ibu carepaket anak eta teh pertanyaan nah si bungsung sedangkeun Pak ceuk tadi sapaina ulama meningakeun malah Rasul meningakeun di mana mah jalma mantahawa nabi sholah katanya panjang katanya aku Allah Ta'ala dan sebagai hati di jalma anu gampangkeun karena ka Allah bisa berubah perkara di antara manusia di mana mah jalma keur sama ka didahagakeun Pak naudzubillah di mana mah jama keur sakarat mangka eta jama didahagakeun akibat urang gagabah kana ibadah maka di mana mah jalma keur sakarat lamun mah eta cai nu aya di alam dunya di ieu mah mawargeun mah saking kudahna datang we si eta teh nawai cai ina tadi kelek pos-pos kelanya podas kacidah heranna kita dimakeun ge si akhlak kamu aya namanya urang laku kasih pegisnya kedah gada sokan saya akhlak anu tispan masyaallah panya yang ini ge biasa bapak kayak lain kene di esakeun hei jaet ya kamu udah gaya ya mau minum ya kalau ente mau minum silahkan ini air tapi ada syaratnya dibikin iya cai ku kami ubar deh gak keranjun kan syaratnya apa sih syaratnya biasa syaratnya naon sih biasa syaratnya ayah asal mana iman ke kami moal karena air anjeun eueuh dari cara nu ngobaran iwati cai di mana jalma dada ku cai obatna aya ge kami wacai dibikeun ka ente asa ente sujud ka kami nanya bahwa kena keun bae hakikatna mah ka Allah gitu oh biasa ngabolak balik patah sangkan eta roh euy hatena jalma bisa bolak balik gitu ya cai dibikeun ka ente asa ente ku sabab ieu dah semakin melonjak sabab bisa semakin akhirna cai diasongkeun kami iman ka anjeun anjeun iman ka kami hiceu ku isyarat cara ieu we cara pangapunten cara ulama barsiso teh nu dia gantungan dijasui ku setan cek ulama kami kumaha sujud kami sujud gantungan pangku sujud ku kisep oge jadi bahkan bujang kitu Pak ibadah ge salat lamun sakaduga saking wajib cukup oge cukup nah diuk teu kuat nang igir teu kuat nang karak teu kuat sok atuh ku ngiceu ku isyarah jadi bae salat jadi yang masalah aya masalahna aya dalilna jadi ku ngiceu oge lamun saking wajib nah salat nan urang mah bojang keur geuning
Kadang ku usah oge eleh salat tehnya kadang-kadang. Katunggu saya urang ku harta bana nya. Barangna eta jalma di asongan cai ngiceup bae kieu heueuh. Akhirna kumaha Pak? Cai dipikeun jalma was maot naudzubillah maot teu iman. Naudzubillah. Saab kena godaan sadana ieu Pak anu paur urang nalika urang akhir hayat napas pangakhirna tingkat agama teh iman satu. Semua naudzubillah dan nya kumahina maot teu maot iman sabda goda ku ajakan setan teh ya. Naudzubillah kita ulah katunggu harta bana. Lain ulah beunghar, lain ulah teu sawah, lain ulah teu kebon, tapi bagi-bagi waktu. Mana waktu majul, mana waktu ngagaduh, mana waktu urang sujud. Ya. Kita banyak jam 1 Pak awal keneh waktu. Setengah 1 mah kong. Tong gulung kusuh, tong geteng nyantai we. Ya. Ulah pe waduh komat, ulah komat ke batung geus sepeka komat mah biasanya biasa babi jadi wae gitu. Jadi di antawisna masalahna ayeuna jalma digoda setan teh sabab eta sina hayang loba batur mana asup ka neraka. Nanging sosna kitu ya Allah nimbalan didawuhna wa izzati wa jalali ya ma'un la ajal aghfir lahum mustaqim. Hei mal'un, demi kemuliaan kami, demi kegagahan kami, kami moal eureun ngahampura ka jalma anu dosa asal menta hampura kitu pengen. Teh hami keun bae urang kamari nya ka jajal usah atuh ayeuna urang tobat moal deui kitu. Eta nya baca urang istighfar cek hate urang nuhun Gusti abdi moal kitu deui. Masih deui mah pek-pek deui moronan kitu nya. Ah iya Pak. Ngajantan wal hasil cina bahasa mah bapak sadayana urang teh hirup di alam dunia teh boleh dikekang. Masya Allah. Mantap. Dek ngaminggu mu, dek ngaji ali berjamaah oga puasa mah komo. Saya bejana manggajang jelema lumpat hayang salat can saya bejana. Wariat eta mah di Mekah mah yakin Pak. Sabab naon lamun teu gagancangan moal kabagan tempat. Nah kitu wongko. Hiji kadua sing ku jawajat. Dina eta ya anu umrah anu ilegal biasa mah henteu biasa mah anu ilegal kieu teh. Sieun kok jawajat anu ilegal. Anu amat mah biasa-biasa mah nanang we biasa-biasa we ngan pedah cenah lamun ibadah di Mekah sakali mah satu sekali di urang gitu yang jadi lamun maca ku di Mekah mah bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di Mekah sabalikan di dieu mah harus balikaneun. Nang dosana kaya. Nyin dosa di Mekah mah soalnya sekali diurang. Gitu eta bolak-balik sapadana bae. Sapadana bae kitu. Nya. Ngan babah dinya urang sing waspada. Ya. Ngasok aya eta keringanan kapungkur jeung haji. Karena pernah ngobrol jeung balik ke Mekah. Yang baca yang mana beratnya ke Mekah. Engke kan aya panggilan Allah cek urang ka Mekah mah muka modalna. Ih aya Allah hasab Allah mah. Nah gitu. Bapak si awewe jangarkeun.
Ika mana we nakakanamaan dosa. Lenebus dosa di kalakanamaan dosa. Bari awal-awal itu mah juga juga bohong ya teh. Nya. Doa aku cuma naon urang kenal gitu nya. Nah, teh manfaat bahkan madorot ke kadirina. Nu penting urang mah pasti urang bayar tobat, kumaha astagfirullahalazim, urang tasbih subhanallah walhamdulillah ya kunci urang kehidupan. Makanya di mana mah urang keur ayeuna ibadah saoyan salat tanamkeun dina hate aya dina mana kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana Mamang Acep urang nyeka balik ke urang kadinya. Lajengkeun sadayana. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum jeung kajeng re anjeun ulah katungkul ku anak. Ieu. Punten pangapun aya riwayat ieu hikayat. Sampun majnun terepat mah yang kedua eta anjeunna galumulang kali istri di mana mah eta hanya cuma dia inget baik ke anak berang jeung putih inget baik ke anak sedangkan keterangan teh tadi nya wa'atukum wa auladukum ulah katong ku anak sedangkan ieu hate inget baik ke anak ngadu akal nya wengina eta samun teh sarenya ngimpen geus prok jaga kiamat itu ulama-ulama itu ngadu hayang tepang jeung Rasul ngadu we saya baca ieu balik ieu nah anggar we kah ngising dilaksana atuh nya da kumaha da apa mah kotor pan awakna baheula pan jadi kayang impe jauh sebab kiamat itu barang eta nek diarutkeun jalma ka surga pas bahagia maju sampun teh aya mana ulah kakak surga nya oge mah ibadah ya tapi hate maneh lain ka kami teh anak maneh itu nya jadi hate teh inget bae ka anak coba urang teh tadi meureunannya jadi urang ibadah sakala inget punya kira-kira mah ingat ka itu ingat ka dieu ingat ka anak banget ka ieu ge inget menyukangnya sia ka inget sakala inget ka mana sakala inget ka itu ka dieu urang mau mana teh kumaha ka itu na oke sing mah harita mari mah ada katungkul ku anak cek sampun nyun Gusti abdi sangkan ulah katungkul ku anak maotkeun atuh anak abdi teh Gusti ke masalah kitu kuat siap ayo si garangnya sini di mana naon kamu urang ka teh rag jotoin ka anak teh pupusna kalau teh kene itu nya jadi anak teh anu kieu madorot mah dina polong ulus wae Gusti dina polong umur wae gitu diijabah maot hartana anakna nah salah ieu hate sieun katungkul ku anak sieun lali ka Gusti Allah urang mah sanes pan urang mah nya tinggal hutan ayeuna 4 bulan 7 bulan cebekeun ka naon kitu ngadu-adu hayang panjang umur mah nya selamatkeun saku Allah Masya Allah berarti mah sanes tekadna di mana ieu anak matak ngajengkelkeun ieu anak matak ngalikeun hate kalau ini asina maot teh puguh deui moal ingat teh meureun salawat nya nah ieu riwayat kangge nyontokeun ka urang bahkan urang moal kiat urang mah nya moal urang moal kiat ceuk aya kan ngadua anak hayang maot saya oge hoyong panjang umur we bari cager bor pacakae tina teh kitu balahan mah sing soalnya soalha ieu teh sen soalha panangi ieu hate ulah keter ulah lami ka Gusti Allah ngan urang pantut masyaallah nya tah Pak tah janten urang basa nah kalimatna urang sing basa sing apa kana basa nah basa urang sing apa kana basa
kalimat dina hate basa teh kumaha punten pangapunten bade kieu mangjang supaya ulah kena kariba nya urang kahatung ku harta teh kieu mangjang tawisna urang teh moal 10 juta masalan teh datang weh Mang Basor teh sawa urang sae gade cenah eta dokon bae atuh ngadekeun dek uang pasar ka Mang Ewan PRT pakayaan teu aya ijal kabu sakeeh mah kieu kajual akan jual kain kami ngajual akan ieu sawah 10 juta kop ku ente garat ya alha pangasilna nya ala bae pangasilna urang teh kapan urang mah lain jadi anu gawe kan makanan boga sawah ku naon makayaan teh kudu boga duit kudu boga sawah ieu pakaian mah agak kan teh gitu ieu mah mah gade makayaan teh supaya ulah kena riba urang mah sasaya ieu mah kop sawahna garap we ala pangasana kop aja kan urang mah lain kacau di bapak kita usah supaya kadean cau na oge kalapan lagi awal ayo ulu batur hak nu boga hak nu gade eta mah kecuali bahasa ini bahasa ngajak badak ente bahasa kalimat ya itu saya ya katungkulkeun teuing urang masalah kitu ini ngajual ngagade urang ngagade ngan ieu mah sawah da urang sae geus wae bayar jual ka teh sebus kita hasilnya nya kita kuasa kitu na ieu naon paripaosna sakumaha video alfenya menyepi resapi ngatur itu mah wala auladuhum ambitya ulah saeukeun pokok ka Gusti Allah enten di antawisna urang hate deh lajeng di ome di oleh ku sangkan jalma tergelincir kana bulan kemelarang termasuk ahli neraka nauzul billah min dzalik sakituna ya langkung penginten saya pembaca kieu eta mudah-mudahan manfaatna ulah semua teh mereka ngapakeun teh bisa ngomong juga batu mah ala kadarna we kitu nya mudah-mudahan manfaatna hujukeun umat kasadayana atuh satajanan mungkar urang ngadua ka Allah muga-muga dijabah kumantena atuh kahiji urang mah ini panjang payoskeun yuswa bari ibadah amin kadua supaya kugohi ijian ageng bari barokah amin katilu urang mah hipantuna soleh jeung solehah kaopat urang moga ku alihut moal ke husnul khotimah amin ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu alhamdulillahi alamin al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.